Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin seja medar dongeng dina carios Rawarontek karya Serat Delia. Dinu jejer ieu carios dumasartina carita nyata nu kungsi kajadian di hiji wewengkon sawatara puluh tahun katukang, tapi nami tokoh sareng tempatna maahku pribados digentos, sareng tantuna caritana oge ditambihan atanapi diropea Dewi. Pihatur rebunuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, subscribe sareng share, channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseueurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mangga nyangga keun. Rawarontek bagian kedua. Jawab sia teh. Nyi neneng aya wow di imahna. Kalah molohok ditanya teh. Si Jabrik nyentak bari popolotot ke anu boga warung teh. Atuh puguh wineni beuki ngadeg-deg disentak kitu ku si Jabrik teh, tapi lila-lila maah popui ngajawab. Suk sumuhun den, araya jigana maah. Da carogena geteu mangkat Dewi ka kota tadi katinggal ku emang, pan nembe ngalahir keun nyi neneng maah, paduli deuleu. Da aing maah teu nanya keun ka asalakina, hayu ei bisi lila teuing, cokot wi diseret, mun salakina ngahalangan maah podaran wisa kalian, kituna teh bari cengkat, leos wi ngaleos, ditutur keun ku baturna nu duaan. Ari tukang warung ukur bisa olohok bari niutuk nu lalo umpang nguruka imahna jang omon, salakina nyi neneng. Beu bakal aya kajadian Dewi nu matak ngageun jeleungkun sarerea Dewi yeu maah, iraha atuh si dalimin teh rek insyafna. Teu kasaha-kasaha, mun hayang ka awewe teh, kudua beunang, karunya ka ajang omon wi. Mangkaning pamajikana teh pan anyar ngajuru, bisa 40 poe, kitu galecokna benci si emang warung teh.
Bana Sidalimin teh miboga pasipatan nu teu beda jeung ewah-ewah kalakuana, bejat nakar. Salian tisok nyopotan budak parawan, randa, jeung nu boga salaki, manehna paling resep ka awewe nu anyar ngajuru, kitu numutkeun beja. Pangurus di wewengkon eta lembur oge geus teu bisa ngahalangan kanu kalakuan bejatna Dalimin teh, da Sidalimin maah geus teu nempo saha-saha, sakiran nu ngahalangan kanu pamaksudana maah, geus pasti bakal dirogahalana tak sok nepi ka adipaehan sagala. Gancangna, si Jabrik jeung duaan baturna, geus balik deui ti imahna awewe nu tujuanna teh, katempo nu saurang manggul awewe, nu taya lian ti Nyi Neneng, nyaral senaker leumpangna teh, Nyi Neneng nu keur dipanggul, teu empes-empes, jigana geus kapiuhan. Kocap keun di imahna Jang Omon, harita loba tatanggana nu ngagugulung Jang Omon, nu keur ngajolopong hareupeun golodok, sirahna duang tapak bedok, jigana tadi ngalawan ka si Jabrik. Anu antukna dikadek kumanehna, di jero imah kadenge sora orok ngear, untung aya salah saorang kagum, tatanggana. Mangku eta orok. Untungna Dewi Jang Omon teh masih bisa keneh katulungan, harita oge langsung dibarawa ka puskesmas anu deu keut ti lembur. Kumaha wae atuh ieu teh Pak RT, Pak RK, RK RW, naha urang teh rek kieu wae. Geus sabara urang nu jadi korban kabiada Bana Sidalimin di lembur urang, asal leuwih ti 20 maah, ceuk saurang lalaki kolot, nu make krepus buludru beurong. Nu ditanya teh teu nembalan, teu ngadenge jeung lain teu hayang nulungan ka warga, maranehna salaku pangurus lembur, teu bisa kukumaha. Kukituna mah boroning sifat RT atawa pangurus lembur sejenna, pan aparat nu berwajib gegeus talukeun ka Sidalimin maah. Heueuh kumaha atuh? Ayeuna maah urang ngadaro awi, susuganan Sidalimin teh hiji waktu maah pinanggih jeung kera, da ari ngadoakeun Sidalimin insyaf maah asa moal, mun eudeup getibah ulawi, popna Pak RT, panona niu teup kosong kaajalan, hatena asa sedih jeung asa teu aya kamampuhan pikeun ngalindungi masyarakatna. Teuh waktosna seep. Caag hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share, manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajengna. Mangga permios.